Di mana, Mak? Di warung, bah. Mana pesanan Abah susu kental manis? Teu meuli ah. Nah, teu meuli Abah tegas pesan. Dieu aya nu ngabejaan emak, geuningan susu kental manis teh kadar susuna mah ngandal 8%, bah. Loloba nama gula. Oh, gitu, Mak. Nya geus atuh teu naon teu meuli oge. Heeh, bah, ame abah sehatnya. Nya, Mak, mulai teh ayeuna Abah mau nginum deui susu kental manis. Nya, bah. Mendingan Abah nginum susu kenyal manis. Neng, nyase tuh. Nyase atuh A, aya naon kitu A? Antar A ka toko buku yuk. Rek meuli buku naon kitu A? Buku kosakata. Jangan buku kosakata. Baik gampang. Jangan kata-kata anu pas jeung cocok yang ngungkapkeun cinta A ka Neng. Tong gerak balik cina cek si Abah. Ah hoream kak. Nah, tong keur pundung. Nya kak. Pedah naon tong? Pedah eta kak otong keur lalajo TV di ruang tengah terus kasarean. Terus kumaha tong? Dihudangkeun ku si Abah dititah pindah sare. Nah, bet kudu pundung pira ge dititah pindah sare. Hari Ika pan dititah pindah sarena oge ka Wonogiri. Cak, ari Kabogo ka mana? Kabogo anu mana, Cek? Eta nu basa eta geuning panggih jeung ece. Ah, geus ka mana deui atuh, Cek? Geus ka mana kumaha maksudna geus putus, Ca? Nya geus lila diputus na oge, Cek. Aduh, meni lebar ih padahal kasep. Emangna putus gara-gara naon, Ca? Gara-gara eta, Cek, lalakina mun taber. Ih, nah gara-gara muntaber kumaha sih, Ca? Mun taber, mundur tanpa berita. Hayu atuh, Mak. Ayo ka mana, Abah? Apan rek ka kebon. Meni sumanget sih, Abah. Nyanya atuh, Mak, mumpung usum hujan. Nya ketang, Bah, jadi teu capek teuing nyebor rek melak naon oge. Tah eta pan Abah teh ayeuna melak jagong. Oh, ari melak jagong mah atuh bakal jadi jagong, Bah. Nya heueuh atuh, Mak, melak bonteng bakal jadi bonteng, melak cabe bakal jadi cabe. Ngan melak eta we bah nu aneh mah. Melak naon ari Mak? Melak stroberi. Nah, kalah ka jadi asep. Rek ka mana, Cek? Eta rek ieu masih Abah, Dek. Lawan naon eta? Oh, dahareunnya si Abah. Ih, meni resep cuma bagur ka si Abah. Nya pedah we si Abah bager ka ece. Bager naon kitu si Abah ka Ucu? Nya lamun ece keur susah teh si Abah sok nulungan ece. Oh, alus si Cenya kudu silih tulungan kitu. Nya sok inget baheula lamun ece butuh beas teh si Abah sok mere beas. Ulu si Abah meni bager pisan geuning. Nya Dek, tapi ece teh asa kahutangan budi ku si Abah. Kade Cek, ulah ngerasa kahutangan budi. Nah, aku mah kitu, Dek. Da soalna si Budi mah tara kasbon. Kenaon tong, ti tadi di tempat-tempat ku emak teh nya asa nyoho HP wae. Iya mak keur Facebookan. Oh, keur update status. Nya mak keur update status nganuakeun emak. Sing sehat, panjang umur, lancar rezekina. Amin. Tapi alus nama ngadoakeun teh di masjid otong lain dina status. Ah bae we atuh mak da suruh keneh. Ih, nya beda tuh otong. Nah kumaha kitu mak? Apaan maneh oge dilahirkeun teh tina rahim indung, lain meunang ngadownload. Nay, kunaonnya Uci mah geus lila can boga wae budak. Ari ece biasana berhubungan aku maha. Biasa we Nay, via WA, Facebook, Instagram atau Twitter. Oh, jadi ece teh berhubungan via sosmed.
Atuh gampang ce ari hayang boga budak mah. Gampang kumari, Nay. Kari download we. Cek, kadang sok aneh adun mah ku kahirupan. Aneh kumaha gitu, Dun? Sok we geura lamun adun deket jeung jelema batuk, pasti we katepaan batuk. Ya pasti, Dun. Lamun adun deket jeung jelema pilek, pasti adun ge katepaan pilek. Ya bener, Dun. Tapi aneh, Aneh kumaha gitu, Dun? lamun adun deket jeung jelema kasep, nah teu katepaan kasep. Pasti mana, Cek? Si Abah, eta, pasti posyandu, Bah. Naonan teh Cek posyandu? Pan aja teh ayeuna mah jadi kader, penggerak jeung ibu-ibu PKK. Oh, halus atuh, Cek. Nya, Bah, bioge uceul geus ngadata ibu-ibu hamil di RW urang. Loba aja nu hamilna. Ya, lumayan loba, Bah. Soalnya kan ayeuna mah cari cing wae di imah. Nya, Cek, pan eta teh pandemi. Nya, Bah, tapi bieu teh ngarobrol hampir kabeh hayang boga budak awewe. Nah, Cek. Peda eta, Bah, lamun orok awewe umur 2 tahun ge geus eureun nyusu, tapi beda jeung lalaki. Umur geus 60 tahun ge angger we ngagenyol susu. Kunaon Jon jika nu sedih gitu? Jon teh sedih ce, para putus jeung kabogoh. Gara-gara naon atuh padahal malebar kabogoh Jon teh geulis. Pasea ce, gara-gara manehna mung di kasaran. Nya atuh Jon awewe mah ulah di kasaran. Enggeus, Jon geus berusaha dilemesan, malah ngamuk geura ce. Memangna dilemesan jiga kumaha? Awakna dihamplas. Naon Oton? Iya mah keur ngapalkeun. Ulah sok ngabohong ka emak teh. Ngabohong kumaha ri mak? Teh tadi katempo ku emak maneh ngahuleng we. Ari bieu ngomong ka emak maneh keur ngapalkeun. Ri mah teh katempo. Nya katempo atuh Otong tinggal di eta bukuna oge nutup. Hari emak pan otong teh keur ngadengikeun materina tah. Kunaon Nay? Sedih ieu. Nya abu, edah teh keur bogo-bogo na kayak awewe. Apa teh putus di tengah jalan. Bahaya atuh Nay. Putus di tengah jalan mah bisi katabrak mobil. Lamun dek putus, mendingan di sisi jalan supaya aman. Keur update status kedoakeun emak sing sehat, panjang rezekina. Kapan mana dilahirkeun teh tina rahim indung lain menang ngadownload. Jadi Andre, kata jadi kurang. Udah naon sih liar ke nggak apa-apa.